nangka buruk, nangka biye, ngarumpuyuk, hayangan hitut, nangka buruk, nangka petot, ngarumpuyuk, hayang modal. Siat euy ke rumah. Daging ayam, muncit ayam juga nak. Orang ajakan mayor ku aing ah. Yat. Muncit ayam lain maneh. Naon gitu? Ngamuk we, ada kucing ada. Wah, tuh udah ketinggali di ditu. Yat, orang mayor ya, ke. Oh, akhir cendak hayang dahar urang mah. Heeh, ke urang mah ngajakan ge. Yat maneh eta lamun muncit ayam kitu resepna huluna apa sukuna? Urang mah resep sukuna urang mah. Resep sukuna ulah teh cek bu guru oge. Ulah ngadahar suku. Soalnya sok lamun nulis sok kacak cenah sok goreng. Di kitu mah kumaha urang suku huluna lah. Jadi kudu ka manakeun dipiceun sukuna. Nyantong dipiceun atuh. Terus ka manakeun atuh? Bajang urang. Pokok cenah ulah lain cek bu guru sok kacak tulisan. Teu da urang apa tulisanna alus jadi moal ngaruh. Gua edan. Si Iyat ulin jeung pejuh leutik. Yat, hari mana gede-gede semua ulin jeung budak leutik. Atuh mana mah tuh di ditu di tengah. Mau urang we tuh tengah-tengah mah isieun geus mending di dieu jeung barudak. Jeung budak leutik. Urang mau makan jung mana teu heula? Bukan jung mana sekarang? Jung we mana heula urang mah. Urang mau urang mah. Oke. Si aduh si dapan mah. Ayo belum ngelawan atuh. Mang. Ayo misalkan aing. Gelut ka banjang aing. Yat. Pek mana nih, Lin? Nek mani geus teu geunaheun ieu kareunang. Mana ayeuna hayang modoh teu? Henteu nek mani hungkul. Mun ge lamun can hayang modoh mah engke mending sakalian bari modoh teh. Rugi teh. Modoh hungkul ge 4.000. Mending jadi sakalian jeung manina. Modoh jeung mani jadi 4.000. Mun ayeuna can hayang modoh, mending kan engke tungguan hayang modoh heula. Tadi semodolin bayar 4.000. Urang tadi geus modoh mayar 4.000. Ayeuna urang kudu mani. Deui kudu mayar di 4.000 meureunna. Jadi enak urang tong jadinya mani. Oke, benungan hayang modoh, bete rugi. Ya atuh mending kan engke ngadaguan hayang modoh heula. Da maneh ge pasti hayang modoh meureunna. Jadi henteu rugi mayarna. 4.000 teh modoh jeung mani. Oh heulah engke we nenungan hayang modoh. Sah mah jadi anu. Yat. Ya, Aya proyek deui. proyek naon ieu teh? Proyek Jomet. Teu saha? Eta nu rek nuju bulan. Geuning eueuh ngabecaan ka urang. Ada meureun maneh mah atuh tara ruang riung jeung ibu-ibu. Urang mah pan tadi tos eta ngobrol jeung ibu-ibu, mana cenah tos nyambungan cenah di dinya teh nu rek nuju bulan. Ayo atuh. Ayo buru. Buru atuh bisi ketinggalan manten. Ayo. Seperti biasa urang beberengkes mawaan kuehna. Aya udu dina gelas urang bahekeun kana pesak. Ayo kela. Ayo. Wah, proyek lagi ya mah ya. Jangan sampai ketinggalan ya mah ya. Anak itu aneh cara rempling kieu. Tetulus sugan. Aneh. Banyak tetulus teh. Tadi kumaha tuh tadi karang? Urang ge cek ibu-ibu cenah tadi teh atas nyamungan cenah ka dieu darek 7 bulan berarti pan hadiahna ayeuna. Ini aya cara rempling geus saha ayeuna atuh gagal meureunnan menang Jomet teh. Kieu hungkul ayeuna teh temboga kendaraan teh. Diliaran teh udat. Duit Syariat keur naon? Yat, Ya,
Rek mana mah nih? Eta nih kaharep urang mah. Ayo atuh bareng jeung urang. Bareng kumaha pan Mang Barnet maneh ka ditu. Urang mah paneh ka ditu. Oh nya hayu dianterkeun heula, urang rek ka itu ngan hayu dianterkeun heula atuh arek. Hari teu milu, ieu teh leumpang jauh keneh. Hari milu, ieu mah duit 50. Ieu teh pasti minta jatah ieu teh. Moal, ieu da keur nungan babaturan di tukang keneh. Nya gawe moal mah teh. Urang teh heula tuh nya. Ayo. Aman ieu rezeki anak soleh teh. Nih duit 50.000. Hei, ieu mah uang mainan. Anjing aing hanas teu milu ka Mang Barnet. Sugan teh uang mainan. Boy edan.